Kekok. Salam Kekok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Diajar macakeun dongeng Sunda. Kalesan dina ieu kasempatan jejer dongeng teh sasakala uncal tandukan. Gitu kan Mitra. Jadi dongengna aya dua tokoh ieu teh antara kuda jeung uncal. Nu dua tokoh eta jadi sieun nalika keur pada caricing rek ngeuntung dina eta sumur atawa cai. Kadenge ti kajauhan suara maung.